Dina tanbihul gopilin dina babu du'a aya dawuhan kieu waqala Abu Dzar Al-Ghifari yakfi minad du'ai ma'al birri misluma yakfi to'amu minal milhi. Cukup perumpamaan doa dibarengkeun jeung gawe alus pagawean nu alus eta teh akur sapertikeun dahareun make uyah, pasakan nu make uyah. Lamun jalma hirupna nya ge migawe kahalusan, rek neangan pako, rek dagangna, rek ka kantorna tapi teu dibarengan jeung ngadua, hambar eta teh pagawean teh. Sapertikeun ayeuna pasakan teu make uyah. Jadi kade doa mah teu bisa ditempo tapi bisa dirasakeun kabarokahanana. Matak ulah eureun ngadua urang teh. Sabab doa mah posisina teu kaciri tapi bisa karasa. Sapertikeun dahareun dina uyah. Nya ge larut teu kaciri tapi bisa ngajadikeun sebab ngeunahna eta dahareun. Matak idza lam takun milhan tuslih la takun dubabatan tufsid. Kata-kata mutiara dibahasakeun jikalau engkau tidak bisa menjadi garam yang melezatkan makanan, maka jangan jadilah lalat yang merusak hidangan itu. Tetap semangat.